si Marni. Kemana? Iya, bade latihan. Oh sami abdi oge bade latihan. Atuh hayo bareng hayo bade latihan. Ayo atuh. Ayo atuh. Latihan di Baraya Salemburnya. Mun Baraya Salembur. Ayo, bulan ke Marni gabung ke dia ya. Gabung ka Baraya. Alhamdulillah. Ya Baraya seniman aya mun urang teh gembira pisan. Pugu atuh. Gembira pisan aya seni teh. Heeh. Gabung di Baraya Salemburnya senian. Iya, entos siap aya senimana. Ayo urang sih mingkat ngalen baturnya. Terus karumpul tuh gini. Nah, terus karumpul. Teteh kumaha ya? Dia sareng Kang Empet teh. Kamari kan neng terangnya lira. Teteh teh pan ribut geningnya di si Marni. Gening eta teh Kang Empet teh gaduh istri. Jadi kita na kumaha eta neng? Ari saurna mah teteh mah palena kumaha? Teteh mah maksud kumaha teh gitu karasan Kang Empet. Ari teteh mah da cinta ka Kang Empet teh. Tukun teteh tos apa? Kumaha karakternya Kang Empet. Jadi palena kumaha larasna? Nya palena mah sareng Kang Empet, cuman ada alim abi mah lamun dikandung teh. Tos aya teh aya nama urang latihan heula aya latihan di dinya. Latihan karena seni teteh senang sana seni. Senang di mana? Eta palidinya eta di Naguk Baraya teh aya latihan seni. Ayo atuh ayo. Teteh mah senang ari kanu seni mah aduh, senang latihan Baraya di dinya aya. Tuh palidi teh teh yuk. Cakepnya. Mudah-mudahan betos karempelnya teh. Gitu gitu yuk. Ini si Pipin itu. Mana? Si Pipin geningan itu. Mana si Marli? Geningan si Pipin si Marli. Sabar ayo lah. Nang dieueun bae ku urang malah. Titin, itu kena aya si Boha jeung si Irma. Eta nepinya Irma Anahan tadi kitu anu mah ada Rek gabung. naha meureun. Suguhan teu apalnya di. Gabung meureunan. Kana nahaonan ka dieu nya. Masalah mah bae netet. Ngipit. Urang mau ngadu goyang pokoknya mah. Ayo tuh, siapa takut? Iya. Urang bisa goyang mah. Mau eleh kumanehna? Sananya. Aduh, urangnya. Nya moal atuh hayu urang ge. Diadu goyang hayu ih. Irma tadinya sudah kan gabung. Irma. Ada Irma. Sudah gabung. Ya Allah, atuh. Itu si Marni. Emang salah si Marni. Si Marni teh tengah rebut salaki urang. Oh gitu, atuh. Nabi merteteran ulahnya baturan si Marni. Oh gitu. Rebutkan empe eta salaki urang direbut si Marni. Begitu. Ada abi merteteran atuh mun si Marni teh maruna Irma. Urang rek di. Atuh geuning aya. Ih, geuning bareng di zona eta ih. Mun lagi teh kan serangan abi. Ih, dikira teh bareng itu kita gemaru nih kita gemaru emang prank kita kan terbang prank angka 2 udah al-adi itu ulah dah tadi disandung kan tuh apa mereka ada istri ayo namanya apa neng gitu bejakeun kasih Marni uang adu goyang gitu dan kurang siapa orang bejakeun lamun goyanganna si Marni nu meunang hop Kang Empe jeung si Marni lamun urang nu meunang si Marni kudu bisa ninggalkeun Kang Empe siap atuh siap ke bejakeun ka di Marni nya ayo nya bebejakeun nya tadi tuh gini si Marni gimana dia? Cahayanya eta rek goyang bujur wing mah. Tujuh latihan ngagabung ka sareng Baraya? Ngagabung sareng Baraya. Tujuh latihan tuh seratus Di Pangrandu. Entos. Jadi peningan sareng tuh dia. Nuhun. Semua. Nah, mane masak itu. Kamu ngarabusa lagi aku. Eta tikeun. Abi kudu disebut kucing. Lolo. Terus kumaha? Ya kumaha atuh. Kan di Baraya kan aya gitu aya latihan. Aya latihan. Kumaha lamun diadu goyang deh rasanya. Ayo. Gitu nya. Kamu kan teman aku. Aku. Iya. Oke. Oke ya. Ini kan itu ya. Iya.
Tembang goreng patut bae. Ih, kakangina maneh mah kauing. Patut bae. Ih, sok maneh cobaan kumaneh. Bisa. Sok lagu naon? Sok, ayo. Sok Pindah, pindah. sok, ayo. Joget tak ya? Ayo. Sok. Goyang kawas kitu balut. Nyangan agen uing goyang luar uing mah. Sok bae panyakeun kakang empena. Saha nu enak goyangan aya? Ih, uing. Mami kecil. Sok ah. Sok hayang bae nganggo uing. Mami goyangan bikin sawe. Ayo yuk. Goyang age oge. Ngeunang ba? Marni. Teteh. Iya kan ke bobodoran ya. Kayak acara latihan baraya. Baraya. Oh iya. Jadi baraya. Santai itu mah ya. Kita laki ulang ya. Goyang ayo.
Mangan ke kuing ngeunaheun eleh maneh mah kajen uing keur balong ka mang eleh ge ayeuna mah mana teh. Cok. Nya kajen tak Marni. Tuh nyan maneh mah. Kajen Oh, ayeuna mah Marni, urang ayeuna ngakuan eleh. Goyangan urang eleh kumaneh. Hop, ayeuna urang nyerenkeun Kang Empe. Teu urang mah ayeuna mah geus. Alhamdulillah. Urang mah geus aya gantina deui. Hop. Kakak Mang Pe mah. Ya kajen. Mana manu mana ya coba lalakina. Tenang bae. Uing keur balong ka mang eleh ayeuna mah mah teu meunang. Ya kajen cak Marni. Cak. Hop Marni, ayeuna mah urang geus Jangan bunder, jangan bunder. Hop, Jika Kang bawa. Empe jeung maneh Marni hop. Nyakain aku gue, lalaki uing Urang mah mah yang geus direbut ayeuna mah. daerah. Urang ge ayeuna boga ganti deui. Talak, tralala, mana tanya. Ini juga bola, mana tuh? Nyaji, tralala. Lacolan. Ayangna kumaha? Ayeuna mah kieu Pak RT. Kumaha? Pak RT, abdi ayeuna mah tos hop ayeuna mah. Kang Empe ku abdi tos diserenkeun ka Cemarni, abdi mah tos teu ayeuna mah teu. Ya tah geus bos beres we. Nyakajen da pukul lalaki uing tadi na oge. Ya sok. Ya. Urang mah geus teu ngadeg ka Pak RT bae. Aya. Belas. Anu goyangan teh teh kuku Kecil lah, ya gini mau eleh ku. Dirinya teh mau eleh. Terus sayangna kumaha? Wani nyekel. Kop lah. Sayangna kumaha? Mana lo duit dah tadi? Mana? Kok. Mana itu nah? Tadi. Geus ayeuna kumaha hayangna? Oh jadi kitu wani ka urang. Wani lah. Wani nyekel bunga dorong. Wani. Kanu kolot. Wani. Oh jadi kitu. Siapa takut? Saha nu wanina saha? Aku berani sama kamu. Nu kolot hargain ku nu ngora mah eta ngarebut salaki urang. Ini salah kita direkrut ka didinya. Cek saha? Lapina. Cek Cek saha? Ani kos kieu wani ngadorong. Wani. Jadi gitu. Iya kayak keren. Ento ah. Surah ribut kieu ngerak teuing. Nyai dia. Datang Dia. Tadi. Ya. Bu, saya teh pamajikanna nu pertama. Kalah kawin deui ka Cetitin. Saur Cetitin geus teu bogoh deui ka abi. Atuh naon nu mah teu bogoh deui masih dilanggengkeun dicele atuh Bu dipisah. Ngomong jujur emang geus teu bogoh deui ka mama. Papa udah seneng lagi sama mama. Jadi udah temilih mama deh. Kamu marah. Ayeuna mah kieu. Ulah lari, ieu teh kan keur latihan. Barayang teh kayakeun latihan. Ujug-ujug durdar. Iya, nu ngajak ribut bae ieu. Ih, geus cicing da maneh asalna. Ieu ngarebutkeun lalaki hiji. Matak naha sih? Jadi nyanyalakeun bae kan nu Ayeuna pilih mana pilih teh nanti kita pilih urang. Ayeuna mah cicing. Diserahkeun ka kolot. Cicing ayeuna. Sok ayeuna saya rek nanya. Ki, kan maneh teh salakina. Ya aya awewe dua. Rek milih nu mana? Ya pan mang peme ge baturan pan dua pamajikanna. Aya Yang dua syaratna. mana? Ya Allah. Ini yang dua-duana. Embung lah, embung di dua. Nyai mambung di dua, embung. Terserah. Kop jeung teh nanti kop. Ayeuna mah carana kieu karena si Aa nyanyalahkeun bae kanu ka si mama. Ayeuna mah abdi seren pasrah sok mangga kanggo Cetitin bae. Mangga atuh we deh tos pasrah. Rela. Ya Allah, Gusti.
keur jadwal latihan. Geus tong sok ribut bae. Era izin tuh kudu sejen izin. Sudah Ayeuna mah yeuna. urusan geus cicing. Ayeuna mah urusan rumah tangga mah bereskeun. Beres. Jadi imah, bereskeun anak. Ayeuna mah keur latihan. Geus cicing sok sasarangan. Ulah ribut bae. Ulah ribut. Izin barina oge. Ya Allah, geuning Kumaha kudu ngora, kudu ngora. Mareukeun